Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco nuju kumaha di mana we ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian kadalapan. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos setia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gora Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nah atuh mamih teh nepi kata aya pisan tinimbangan, teu aya pisan mere kalaluasan hate kanu jadi anak. Care kudu kitu teh teu meunang henteu. Estu maksa mirusa, keukeuh bae kudu daek ngalayanan ka jalma nu teu dipisuka. Kawas amih teh henteu ngalaman ngora heula. Tetep pikeun batin aing mah cumantel ka Kang Ramlan. Ngan sabalikna Kang Ramlan siga nu acuh teu acuh, malah anggur maksa balik. Nah kunaon atuh Kang Ramlan teh aya ku tega pisan luas ninggalkeun jeung deui keur naon make daek Bumela nulungan aing waktu rek diroga hala ku bajingan ceuk gerendeungna hate Neng Julaiha dibarungku Cipanon nyalangkrung. Batin nalangsa ka bina-bina keur kitu gero Ibu Solihat nyalukan. Juju kah walau Neng Julaiha gancang ngorejat leuwas lindi kira serta tuluy keluar ti kamar gek diukareupkeun indungna kalawan paroman ngadadak sepa. Tah ayeuna kieu Ju, amih rek beupejoh ka Juju. Oma ti seseret menit ieu jam ieu kalawan poe ieu pisan ulah daek udar idar sosoranganan lantaran Juju teh dihenteu-henteu oge geus aya nu nyangking. Atuh dina tingkah laku lampah kudu bisa ngarobah ulah disarwakeun jeung keur can aya nu nalian. Mun nalian teh mah ku ayana Juju meunang pijodoweun nyatana Kaden Somad anu sakitu bieu kadenge meureun ku Juju oge. Basa-basana mani merenah cacak budak ngora keneh mah geus nyaho diharga diri bisa ngajenan ka kolot. Pikeun batin amih ngarasa bungah teu aya papadana asa kabeneran pisan eukeur mah ngahiang-hiang teu sirikna unggal waktu neneda kanu kawasa pikeun Juju hayang deet jodona tur meunangkeun kanu cukup ku harta banda kari-kari ayeuna laksana pisan. Atuh batin amih ngaradak bungangang cek cohagna asa kagunturan madu karagaragan menyan bodas. Asana teh 101 oge neangan pijodoeun samodel Den Somad kawasna moal aya. Hiji jajaka keneh, kadua alus budi basana, kasurung kudunyana lah hese neanganana Ju. Amih mah kacida pisan bungahna Juju dipikaharep ku Den Somad teh anu pasti bakal ngamuliakeun lahir batin ka Juju. Nu matak omat sakali deui amih peupeujeuh kudu bisa meulina hate Den Somad ulah rek judat jadeud bungkuna bangkenu hareupeunana malah kudu dibawa bear budi kumaha carana awewe kalalaki. Komo kitu Den Somad geus aya tandana kepercayaan miharep ka Juju. Batur mah komo Ju hayang boga jodoh kanu kitu teh dibelaan munjung muja. Lantaran hirup urang ieu moal sugema tanpa duniawiah. Meureun Juju oge ngarti soal eta mah teu kudu diterangkeun deui. Ku kituna teh
Iya, tali kepercayaan ti Den Somad kudu ditampak ku Juju. Rek dipake kitu, rek dipake kieu terserah, da milik Juju. Cek Ibu Solihat beak-beak mepelingan bari golosor nyerinkeun duit panjang cang ti Den Somad. Tapi pikeun Neng Julaiha dina sawatara jongjongan mah anggur ngahulang sirah melenguk kawas buek menang mabuk. Telemek teu nyarek bujang-bujang kana daek ngarawatan duit panjang cang. Malah teu direret ku juru panon-panon acan. Atuh megwae hate Ibu Solihat timbul mentegeg, malah aya joro-joy keheul sagala. Ju, kunaon atuh dia sodoran duit teh anggur ngahulang bae? Nah moal nurut kana papatah kolot? Ibu Solihat netep bangun nu teu ngarti. Ah, teu kunaon mi. Moal nya teh aya naon ngahulang bae asa teu asup kana uteuk. Nah Juju teh rek ngabantah mawa karap sorangan. Pisan-pisan mi kana kitu mah walau Neng Julaiha bari hate ngageter. Nah atuh nih sakumaha pisanggem amih nu nembe diunggalkeun kalintang ka hartosna ngalih ditampi pisan ku abdi kalayan ngahaturkeun nuhun ka nyaah ti amih. Namung walau Neng Julaiha nyarita ngarandag rek kebat nyarita teh ngaradak berat ngedalkeunana. Namung kumaha Ibu Solihat tuluy ngudag carita Neng Julaiha. Pek geura caritakeun sacara terus terang, ulah ragu-ragu. Naon nu jadi marga lantaranana pangna Juju ngaharuk wae teh? Naon nu jadi gangguan kana pikiran? Nah hayang pakaian atawa hayang perhiasan? Laras mi abdi teh aya kahoyong, teu sanes hoyong aya kabebasan. Kabebasan urusan naon? Hoyong aya kabebasan tina perkawis abdi gaduh panutan lahir. Oh, eta kahayang kabebasan buru-buru salamet. Sanes kitu anu dimaksud ku abdi mah mi. Lain kitu kumaha atuh? Hayang bebas milih pipanutaneun ku abdi nyalira. Kumaha? Pangdenge hayang bebas milih pipanutaneun ku sorangan. Ibu Solihat mun cereng rei deui beungeut mani beureum. Sumuhun nu hartosna gaduh panutan lahir teh sanes kengeng ami. Ieu Julaiha sabodona oge kolot moal dapon wae nampa lalaki nu rek miharep ka Juju. Lantaran batin kolot geus bisa nguji mana nu bakal ngamuliakeun, mana nu bakal nyangsarakeun. Kolot mah disebutna oge geus legok tapak genteng kadek, geus nyaho jerona laut. Rek neangan nu sakumaha deui pisalakieun teh Julaiha, pikeun Den Somad henteu kurang tandang pertentang. Henteu kurang kudunyana anu sarupa kitu mah hirup teh salah kaheman. Ulah kabodohan teuing atuh Julaiha. Ulah rek milampah kana kekecapan, pipilih nyiar nu leuwih, kocepak menang nu pecak. Akhirna cul dog-dog tinggal igel, kantun ngaharuk ngegel curug. Aya paribasa kaduhung tarati heula. Kolot mah kitu sotenan awahing ku nyaah kanu jadi anak. Sang kanu jadi anak dina enggoning hirup rumah tanggana. Ulah nepi ka sangsara balangsak, ulah nepi ka ngarandapan dahar sore henteu isuk, boga pake hiji lesot mandi. Hees teu puguh goledagna, teu beda ti jalma galandangan. Nah teu matak jadi perhinaan batur lamun maneh hirupna liuk eueuh ragap teu aya, rek dahar ngadaguan heula ladang salaki susungkruk. Yeuh Julaiha, ku ayana maneh ayeuna aya nu miharep ku hiji lalaki nu sakitu cukup kudunyana teh. Pan tadi oge geus dicaritakeun, teu sirikna nu jadi indung mah ti peuting kurang hees, ti beurang sudah kana dahar. Iwal wareg ku ngadon nada ka pangeran, hayang anak boga jodona kanu baris nyenangkeun. Geus aya ku ayana kari-kari ayeuna rek nolak. Jadi anak sarupa kitu nu asih dipulang sengit, teu narimakeun kana kanyaah ti nu jadi kolot. Ibu Solihat beak-beak nyekseukan Neng Julaiha bari huntu ti kakarakat. Kan tenan mi, sakumaha pisanggem ami, ku abdi kahartos pisan. Sanes abdi teu nampi kana kanyaah, mung abdi teu ridho upami bade ditikahkeun ka Kang Somad. Jalaran batin abdi teu merehan. Pokna Neng Julaiha bari juru panon ngareret ka juragan ganda. Alah, dasar umat teu beunang dipikaheman ku kolot, bedang bantangul. Alah batan ti jubleg, maneh teh moal rek nurut ka kolot Julaiha. Kan tenan abdi bade tumut kana piwuruk sepuh, kalayan teu aya bayana abdi murugul. Nah atuh
Sumuhun abi bade tumut kana kapalai mami, namung nyuhunkeun sarantos bade ngemut-ngemut heula. Antawi saminggu mah rek ngadagwan naon rek menta tempo teh nah rek kukumpul bahan pikawineun. Sanes kadinya nu dimaksud ku abi mah mung aya antoseun walau Neng Julaiha bari hate ngageter ngadaguan saha bade ngantosan Kang naon akang teh Kang Ibro sanes walau Neng Julaiha leuleuy tong make agak euge nyarita teh da lain bolon pok waksakeun ngadaguan akang naon Kang Ramlan aya ku lucu lalampahan si Julaiha mah make rek nungguan heula si Ramlan. Nah si Ramlan teh piwalieun maneh sanes piwalieun nih mung abdi tos aya patalibatin sareng anjeunna nu mawi tetep abdi bade ngantosan anjeunna. Dasar umat pisang saraeun mah kitu nu mawi teh oge pi hese dijejeuhkeun anak si Julaiha mah anu mawi mangga bae nyangkakeun ka api bade dibeureum di hideung oge. Abdi mah tos bosen tos taat ngawurukanana. Ibu Solihat jejabri serta tuluy asup ka kamar kalawan pantona digebrogeun awahing ku keheul. Kumaha Julaiha pangdenge geus aya pertalian jeung si Ramlan? Sur juragan ganda bari muralang sarta nyamperkeun. Laras pi nu mawi abdi bade nyangkakeun bobot sapanon carang sapakan. Abdi teh tos aya pertalian sareng Kang Ramlan. Rek nurut ka kolot atawa rek mawa karab sorangan Julaiha. Teu aya bayana abdi tetumut ka sepuh pi mung abdi panuhun neda kalaluasan ti api labuh ti ami gereh abdi tetep terido upami sanes ka Kang Ramlan. Rek ngabantah ka kolot setan sentakna juragan ganda bareng jeung nyorongot teh dampal leungeun ngaheat nampiling beungeut Neng Julaiha. Aduh cenah Neng Julaiha nukupan beungeut mentong nyebutkeun aduh sagala sia rasakeun ieu warahan ti aing. Serelek juragan ganda ngalaan bobor sarta rek kababuk Neng Julaiha ngan bae paneunggeul teu keuna lantaran rikat ngejat atuh tungtung katimbangna keuna kana pas kembang luhureun gupet gebro ti beubeut kana ubien atuh tambah nafsu geus kitu sabrut juragan ganda muru deui barang jeung eta beubeur dibabukeun teu aya jalan pilumpateun Neng Julaiha nampak paneunggeul anu sakitu tarikna katimbang beubeur keuna pisan kana tarang. Aduh nih tulung cenah Neng Julaiha minta tulung ka Ibu Solihat tapi sama sakali teu diwaro jongjon bae di kamar. Sedeng juragan ganda tuluy merakpak ngepabukan badan Neng Julaiha ku beubeur antukna ngabelenyeng lumpat ka kamar minta tulung ka Ibu Solihat. Ampun nih ampun tulungan atuh abdi nih. Aduh ieu Neng Julaiha geus poho di kaera mani teu sirikna jejeritan bari ngarangkulan kana suku Ibu Solihat nu maksudna menta dihalangan. Julaiha pikeun amih mah teu boga kakawasaan sagala rupa hal tergantung ka apihna. Kari mangsa bodo dabongan tamaha sorangan teu ngagugu kana papatah indung. Mana nu jadi indung norowelang ti tadi teh dianggap salah, dianggap nu dagang obat. Ulah boga rasa disiksa ku kolot tapi kudu rumasa disiksa ku diri sorangan. Moal aya tindakan kolot kitu lamun anak nurut kana sagala rupa parentah kolot. Nu matak kari terserah awak Julaiha ulun Ibu Solihat batan nulungan mah anggur ngajengkat bari suku anu dipuntangan teh dikejatkeun gedak keuna kana tarangna Neng Julaiha ti jengkang atuh sirilik di juragan ganda ngudag ka kamar teu antap warah dorogdog Neng Julaiha digusur ka tengah imah satengah dipangpengkeun tuluy ngagebruna sisi gupet. Korejat Neng Julaiha hudang nu maksudna arek lumpat lantaran geus teu kuat nadah panyiksa tinu jadi bapa ngan bae teu kaburu ngejat ka piheulaan manten juragan ganda nongtak bajuna badan kuat kamu terseak gempleng koloyong Neng Julaiha ngoloyong keur kitu hiu ceprot dihancak ku beubeur nu teu bisa dihindarkeun deui akhirna mah badan Neng Julaiha roboh malah teu inget di kaler kidul tuluy ka pidara. Cep kaayaan di jero imah jadi jempe. Ukur nu kadenge teh hegakna ambekan juragan ganda dadana turun naik kasurung ku amarah. Keun sugan kapok di warah kitu mah
tuman pisan teu beunang ku dileleyan. Komo mun anak lalaki cecak anak awewe oge meni bantang wul pisan. Pokna juragan ganda bari nerapkeun deui beubeur geus kitu rap di sapatu. Tuluy ngajakan indit ka bojona anu teu leleda Ibu Solihat nurut kana pangajakna kalawan harita keneh arindit. Bukare ka mana tujuanana. Malah teu bebeja-bebeja acan ka bujangna oge. Piraku tengah helas hate mun ningali kaayaan Neng Julaiha dina waktu harita ngudupung di tengah imah bari teu aya sasaha. Sedeng bitis nu sakitu bodasna teh meni ngagaralang tapak beubeur kitu deui beungeut gareuneuk jabah getih ngalai tina tarangna tapak kababuk ku katimang beubeur. Nu geus tangtu kana kapidarana tapi najan kitu oge mungguh ambekanana mah biasa ngan awahing kulieur. Katibanan paneunggel tinu jadi bapa nu eueuh pisan tinimbanganana nyiksa teu aya ras-rasan abong kena kadorongku hawa nafsu. Ngadenge kaayaan di jero imah jempling lir gaang katincak batin biamah ngarasa kaget. Nah kamarana beteu kecet-kecet atuh ku ayana kitu biamah keur ngagusrep nyeusehan ngorejat nangtung nyelang heula nempo ka imah lantaran kadengena teh meni jempling pisan. Puguh we saha nu teu reuwas eukeur mah teu nyaho seluk-belukna ari lol ti lawang panto nempo ka tengah imah. Nyampak aya nu ngagoler bari kaayaanana matak pikahari wangeun kurang-kurangna nahan sungut mah pikeun biamah moal teu ngoceak ngagujrudkeun tatangga anu timbulna teh ngan ukur sungut calawak siga anu rek nyantok panon molotot mata simeuteun dibarung ku jantung ratu gelir tutunggulan tuur ngadadak nyorojod sakitu mah uyuhan teu tuluy ngedeprak lantaran kuat elinganana anu harita biamah gentak muru kanu kapidara. Astagfirullahaladzim, neng ieu biamah ngagebig-gebig badan Neng Julaiha tapi weleh ngalempreh bae geus kitu korejat biamah nangtung deui tuluy ngagegero dununganana. Juragan biamah gegerewekan bari samping disingsatkeun nengahan bitis sirilik mukakeun panto kamar dununganana. Lolos sirahna nonghol nempo ka jero kamar kitu keneh teu aya sasaha kinci deui ka hareup. Sirilik ka tengah imah lakuna teh teu beda ti hayam keur kumah kara. Be kumaha bae petana atuh mangkaning juragan areuweuh sedeng Neng Julaiha cilaka. Lah aing mah ku aya-aya bae gogoda teh. Na kunaon atuh Neng Juju teh moal anu rek ngahina dirina teh datang mah ka dieu kitu. Laporan wae kitu ka Bapak RT atawa ka polisi ngabejakeun aya nu cilaka. Ari aing laporan pasti kana teh katumleuhan da puguh. Eueuh deui sasaha lintang ti aing sorangan. Be na ka mana atuh juragan teh deui. Jeung naha kakaraeun teuing indit-inditan ka aing teh bebeja. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung, biamah gagarendangan nyarita sorangan beri sirilik nyamperkeun deui kanu ngudupung. Neneng, biamah nanya deui bari ngagebig-gebig awak Neng Julaiha geus kitu mah lah-lahan mangku awakna rek dipindahkeun ka kamar. Awahing ku nakar tanaga ari regayang ari puruput tanaga gas bijil kahandap atuh rei bae najan eueuh sasaha oge beungeut biamah ngadadak bareureum. Awahing kumaksa-maksakeun maneh akhirna teu burung kabawa goledag Neng Julaiha dikedengkeun dina kasur dibarungku ambekan biamah meuni ngahegak. Geus kitu reket mukakeun pantolomari nu maksudna rek neangan minyak kolonyo atawa PPO. Kabeneran teh aya minyak kolonyo atuh ceug wae dicokot sarta cocokna dibuka tuluy dikocrotkeun kana sirah Neng Julaiha bari irungna diantelan. Mitu kungsi 2 menit kulisik badanna ngulisik nyah bentak tuluy mureleng nempo beungeut biamah sanggeus telak mah segeruk cerik bangun nu kanyanyerian. Duh neneng kunaon neneng teh geulis. Bibi nah atuh nasib abdi teh bet janten awon teu sangki baris pinanggih jeung katresnaan anu teu disangki-sangki diemut-emut mah nu janten sepuh teh meuni teu aya pisan lautan hampurana. Luas nyiksa diri abdi taya ras-rasan. Aduh Gusti Nu Agung. Neng Julaiha tuluy ngaguk-guk deui sarung bantal kuat kacipruk kabasehan ku Cipanon. Dupi neng teh disiksa ku saha geulis? Menawi abdi teh disiksa ku api nu janten marga lantaranana mah
abdi nolak kana kapalai anjeunna. Rehna abdi keukeuh kedah kersa ditikahkeun ka Kang Somad. Sedangkan batin abdi teu suka teu ridho ka anjeunna. Ka anjeunna mah tetap abdi ridona ka Kang Ramlan. Cek wiwilangan sanaos di kumaha oge abdi alim ka Kang Somad. Batan teu laksana ka Kang Ramlan, suka diri abdi ngabanusa bibi. Aduh, kumaha bae atuh bibi abdi akalna. Supados api serang amih teu maksa mirusa abdi kedah nikah ka Kang Somad. Walau Neng Julaiha bari teu weleh inghak-inghakan taya kabosen ngumbara Cipanon. Oh, kutan teh kitu neneng. Muhun kitu bibi, numawi abdi disiksa teh. Cik atuh bibi abdi tulungan pangnarekahkeun mami sareng api supados manahna sadar kalayan tiasa ngabatalkeun kana maksadna Kang Somad. Sedang abdi teh parantos ngalisankeun sumpah dina batin terhadap Kang Ramlan. Neng Julaiha ngageri muntang akal ka bujangna. Neneng bibi teh anu kalintang bingahna dipuntangan tulung ku salira neneng. Kan tenan mungguh batin mah bibi teh ngeri ku ngupingna pisanggem ti neneng. Namun Masya Allah bibi teh tewasa narekahan tuang rama sareng tuang ibu. Sanes bibi henteu hoyong nulungan salira anu sasatna nuju nyanding katresnaan. Ayeuna mah cek pangimut bibi anu bodoh, neneng teh poma ulah baha kana pamundut nu janten sepuh. Kalayan masih ngerido margi parantos aya tapel adamna. Ieu neneng kadah ngadahup ka Den Somad. Anu mawi bibi kanggo abdi tetap henteu ridho, henteu suka dipihukum ku Kang Somad. Entong tebih-tebih naroskeun. Ayeuna saupamina bibi dipikahoyong ku hiji pamegat anu teu dipisuka, nah bade dilaksanakeun bae. Kan tenan we neneng moal tiasa dilaksanakeun upami teu suka mah. Sanaos cek pariposna dicandakeun emas inten berlian oge carek wiwilanganana. Sanaos teu jingjing teu bawa oge ari anu dipikasuka mah moal nya ditolak. Tah geuning abdi oge teu aya bentena sanaos Kang Somad kasebat jalmi cekap ku duniawiah. Tetap abdi moal nampi jalaran ku teu suka teh. Namung sawangsulna sanaos Kang Ramlan cek kasarna jalmi liuk eueuh ragap teu aya. Ari batin abdi suka atuh anjeunna pon kitu keneh bade dikumahakeun. Margi jelas kanggo abdi sanes ngerong kana dunyana. Namung anu dipikabutuh teh iwal kabelaanana. Kadar dunyawiah eta kumaha milik. Tembalna Neng Julaiha tetep reka bantah kana kahayang nu jadi kolot. Laras Neng henteu lepat pisan kitu carana teh. Namung kanggo Den Ramlan sanaos mika cinta oge ka neneng anu 1000% cintana tetap aya dina kakawonan ku Den Somad. Margina kumaha bibi? Anu janten margina mah wireh kapayunan ku Den Somad aya tawis kapercantenan mikahoyong ka salira neneng. Upami dina perang tanding teh mah kawon babar cobi upami Den Ramlan enggal-enggal ngadeheus kanu janten sepuh mah asa sageui tiasa laksana ka Den Somad. Anu mawi sanes bibi mang menangkeun Den Somad eta matos yakin kalepatan Den Ramlan. Walon bi amah menit tegas atuh leng bae Neng Julaiha ngahulang sakumaha caritaan bujangna teh kapikireun akhirna jadi ngahruk teu lemek teu nyarek. Namung kitu oge neneng mugi kersa ngahapunten sanes bibi ngajejeleh ka salira. Mung bibi teh ngiring hawatos ka salira neneng anu dipika inggis ku bibi utamina bilih nu janten sepuh boh tuang ibu atanapi tuang rama pisan ngalisankeun unggelan anu mata kana salira. Kasarna mah bilih aya unggelan supata atuh sanaos teu kitu upami neneng keukeuh wae nolak anu tos ditangtoskeun ku sepuh. Engkena teh salira reksak teu burung ka Den Ramlan henteu janten. Atuh Den Somad ngabatalkeun saha anu nyangga rugalna tangtos salira neneng ku anjeun. Muhun bibi diemut kadinya nama Kang Ramlan teh lepat pisan. Malih keta ku abdi oge kantos dipiwarang enggal-enggal ngadeheus ka api. Namung anjeunna teu weleh nyepeng inggis ku bisi rempan ku sugan teh.
Sieun teu ditampi saurna teh. Neng Julaiha kakara nyarita deui kalawan hatena rada sadar. Manawi sanggem bibi oge kitu neneng. Padahal upami leres-leres mah Den Ramlan kagungan emutan mikahoyong ka neneng. Matak naon ngadeheus sanaos teu ditampi ku tuang ibu. Da sanes narosan tuang ibu. Tangtosna oge narosan neneng. Sanes kitu. Laras bi mung nyata atuh ku ayana abi manteng Kakang Ramlan teh sanes ku cinta dumeh ningal rupina mung ku kabelaanana. Ayeuna mah tos we neneng ulah ngemutan nu sanes-sanes bilih janten panyawat anggur sih enggal bae babarasih ulah ngaruntik-runtik anjeun ceuk bi amah bari nyimpen botol minyak kolonyo kana lomari geus kitu ngaleos deui ka tukang rek maratkeun pigaweun nyeusehan. Sedeng Ning Julaiha mah anggur ngahulang deui beragna teh ukur memenitan. Dina soal ngangluhna mah geus moal henteu da puguh batin teu weleh ngendat cumantel inget bae ka Den Ramlan. Najan harita nu jadi bujangna beak-beak oge ngawewelingan dina nyebutkeun sumuhuna teh ukur sasemet bibir wungkul. Munggu hate mah nya kitu henteu beunang dibangbalerkeun ku caritaan. Beki lila lamunan beki antep dedegan Den Ramlan asa nampe dina beungeut sarungkak sarengkakna teu weleh kapi beungeut. Kalemang dina waktu Den Ramlan rubuh tina risbang kana ubin akibat lieur ku panyakit dadak-dadakan sarta nepi ka di minyak kolonyoanana. Komo deui basa nyaritakeun rek balik teh asa napel wae dina ceuli basa-basana teh mending ngagalindang metak dedengeun. Waktu Neng Julaiha keur ngajelenggut di luar kadenge sada nu ngetrok kana kaca panto atuh gebeg wae hatena ngagebeg sarta panon ngarindat ti lawang kamar kaluar tapi teu waka buru-buru nyamperkeun lantaran ceuk pikirna sieun Den somad datang deui. Nu matak dina sajero 3 menit mah ngajengjen bae diuk dina sisi ranjang. Kadenge deui panto sada diketrokan tapi akhirna mah teu burung kaluar nu maksudna rek ngelaan kunci. Anabrai panto dibuka ruasna teh lain deui horeng ibu ramana sarumping atau puguh we keur mah aya kakeheul. Ti tadi keneh katambah mukakeun panto leleda teu antap parah ujug haok bae ibuna nyentak sorana mata katorekan. Ngajedog bae sia diketrok-ketrok panto teh. Naon gawe aya digogobrog teh Julaiha? Duh, sia ku aing moal hade ari kudu dihantem disiksa mah da lain munding. Purilitkeun we kadinya kegebirna umat baung kitu mah. Eta meureuncan wareg disiksa. Manawi pi nembe ka kuping panyanten teh sanes api tembal Neng Julaiha bari ngelepar. Nembal wae sia diomongan teh juragan ganda nyentak di barung ku panon mani buncelik bari panto digebrukeun atuh jep bae Neng Julaiha teu ngomong deui malah pangacianana asa kabur bakat ning reuas nampa panyentak tinu jadi bapana teu lemek teu nyarek bus deui ka kamar gek diuk urut tadi sedang batin asa nalangsa dumeh nu saumurna encan pernah disebut sia. Tapi ku harita nepi ka teu karasa cipanon ngalembereh mapai kana pipi tuluy pating karecelak rag-ragan siga nu baturan turuna hujan nu ku harita hujan pating paralak ninggang kana kenteng beuki lila beuki badag akhirna jadi ngagebret lieur nu diteng-tengkeun ti langit dibarung ku sora gelap ting berebet disambung ku ngaguruhna guludug. Tapi teu sakumaha lila ret hujan teh raat kalan-kalan ci hujan ting karecelak ninggang kana kenteng ngaguruhna angin geus lerer teu kawas mimiti teuing bareng jeung raatna hujan Ibu Solihat ngojengkang ka dapur nu maksudna nitah mawa cai ka bujangna geus kitu bus deui ka jero tuluy kebat ka papilion gek diuk pahareup-hareup jeung juragan ganda kituna teh siga nu ngahaja nyingkurkeun maneh reket panto papilion muka. Tayalian bi amah nganterkeun cai kopi 2 gelas sanggeus nyimpen cai dina meja bi amah ngojengkang maksudna mah rek kaluar nganteu kungsi kebat lantaran kaburu Ibu Solihat ngageroan deui. Bibi Ibu Solihat sodana laun sebunu ngaharewos. Cik diuk heula sakedeung kami aya picaritaeun. Aya pikersaeun naon agan mani asa rareuwas. Bi amah ngarasa kaget tuluy diuk dina kursi hoe. Nyata kieu bibi kami teh keur mikiran perkara Julaiha
lantaran manehna kitu bae kaayaanana. Kami mah mani asa poekeun kitu deui apihna. Cacak eta tadi basa isuk-isuk setengah teu eling disiksa. Bongan manehna nyebutkeun teu ridho dikawinkeun ka Den Somad, sedang manehna geus nyangcang sagala bari nangtukeun waktuna salametan. Tah ku kituna ayeuna kami rek minta bongbolongan ti bibi, kudu kumaha ngakalanana Julaiha supaya manehna puruneun. Juragan anu teu kinten isina ari bibi kedah masihan bongbolongan ka pangarsa mah. Teu aya bentena sapertos hunyur mependean gunung ngalungkeun uyah ka laut, sedang juragan mah anu kengeng disebatkeun parantos kasipuh ku elmu kapatri ku pangarti. Sawangsulna bibi balilu taya kanyaho nu hartosna teu bodo-bodo acan. Perkawis eta mah teu langkung juragan, pok Nabi amah mani merenah ngagalindeng genah ngadengekeunana. Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.